Saya nawe tong maksakeun si disentrik. Esentrik teh naon? Penyakit anjing. Wonge siga nama. Wonge siga namanya. Heeh. Aya gangguan telinga ieu mah. Gak ngerti bahasa Sunda. Nah, kan bisa tuh. Kan labu. Berjemur, matahari. Bisa. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini. Untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Apa tuh Mas Sobra gimana? Mana karena unidinya? Yo halus. Tadi ya, mana emang ngerakeun wae. Naon? Apa tuh Mas Sobra gimana? Teuing sugan mana apal teh? Henteu pan urang nanyakeun ka maneh. Teh urang ngadagoan di dieu sugan anu ngalewat teu kena nanyakeun. Daguan heuh. Teu dagoan. Daguan nanyakeun ka irah. Enggak dagoan sugan aya nu ngalewat. Ah, ngingon yo ge sepi keneh kieu. Saha nu ngalewat na. Oh, mudah di kota mah isuk-isuk kene mah mudah sarare kene gitu. Mana siga nu apal wae. Beunya. Ah, maneh mah sotoy. Urang euy ka kota teh. Ieu euy. Raridung nih make lepi celana panjang. Urang buka celana mah naon itu? Moal naon ai teh era mah. Tidak, urang tenang euy. Oh, Urang kok moal sama urang mana kok. gitu Pak. Oh. Ada sarua lalaki atuh lah. Heuh nya. Tah, kieu ngeunaheun. Rek mah dibuka mah sana. Ah, mah urang mah era buah keneh beungeut. Bae kan ngeunaheun kieu ningali da panas ieu mah beurang mah sia. Oke, kan si obrek urang buka celana kan si obrek da cenah mah aya kolam renang kan si obrek. Wah iya. Tuh inget tak apa? Ngartieun mah nya orang kota urang ngomong kieu. Ngartieun meureun sarua keneh di Bandung meureun pasti apaleun. Geus we, ayeuna mah urang make bahasa Indonesia we. Yang mana bisa pakai bahasa Indonesia? Saya aya we kumaha? Cikan kurang tes lah. Kumaha tes kumaha sok. Satu mana pakai bahasa Indonesia? Sok seutik-seutik bisa. Kita bisa kumaha menanyakan alamat pakai bahasa Indonesia. Cikan sok coba. Beh, engke lamun babari lamun aya nu ngalewat ka dieu. Ah, permisi. Tahu alamat pucuk jambu gak? Tunjukin ku Curug AA. Kapal lebah mana? Mana curug yang kapal lebah mah? Eta bahasa Sunda. Heuh nya bae we pan saayana. Ini. Heeh. Saya we tong maksakeun si disentrik. Esentrik teh naon? Penyakit anjing. Emang ngomong anjing teh naon ka beungeut ciga nu ka beungeut urang. Maaf, tidak bermaksud seperti itu. Ah, sosokan ke bahasa Indonesia deui. Nya pohonya. Nya urang teh ulin teh sok gimana nya make bahasa Sunda. Kemana tuh ayeuna? Urang lanjutkeun lah perjalanan mah. Kemana perjalanan kayak masih obrek? Kan urang nanyakeun nya. Urang balik katanya we ya. Ayo. Mau lihat pakai deui celana. Moal ngeunaheun kieu ti. Itu tuh aya tuh, olahraga tuh. Heeh, anu keur Sampeurkeun ya. Sampeurkeun nah. Yuk. Anggar kato. Itu boy. Punten balik ke Maros. Ari upami lembur pucuk jambu. Di pelabah mananya? Pucuk jambu. Jambu. Nomor pucuk jambu, ada yang itu lain hahaha. Oke, udah dia mah. Ini siga nama. Ini siga namanya. Gangguan telinga ini. Gak ngerti bahasa Sunda. Oke, ngerti ya mana? Hahaha, bau tahu. Woi, ngomong mah kamar udah malah ngartieun nya. Ini nama pakai bahasa Indonesia. Mahanya. Iya. Nah, sok. Bade tentang tanya kalau alamat Jambu. pucuk jambu sebelah mana? Oh, ke sana. Terus lurus ke sana. Mengkol kagak? Mengkol apa? Mengkol itu sayurannya. Mengkol aja. Mengkol eta mah mengkol itu bahasa Sunda Indonesia teh nang. Belok. Belok kiri. Sedikit banyak. Sedikit bisa.
Aduh atuh ya, makasih ya atas bantuannya. Yuk, makasih ya. Ya. Nih mah di darat deh sararua deui siga ieu mah mau poli. Ini masih obrek mana euy? Mai ka mana dagoan di dieu? Dagoan euy urang ningalian teangan. Nya make toropong euy mun aya mah euy. Mana ya si obrek keur ulin. Itu naon itu jembatan, nah jembatan dengan sapotongnya. Oh, pancan anggus. Cenah. Jembatan mana balong euy. Biasana sakaya balong. Kok rek make bahasa Indonesia mana mah tara balai. Heuh nya poho euy. Besok bae ene mah urang mah ganti ku bahasa Indonesia euy. Ayo, urang Ayo bari kita urang ke sana itu. yuk. Oke. Mana ya si obrek? Udah kelihatan nih. Nongol-nongol sedikit. Oh iya. Naon? Eta jalan pucuk jambu. Panan ieu teh jalanna pelangna belah dieu berarti di ditu meureunnan tuh. Heuh nya. Masih bae dagoan di dieu ah. Besok kulilingan teu mangi-mangi dagoan lah we di dieu. Capek. Enggak capek. Istirahat lah. Di dieunya. Heuh ditu. Gelang asa ada yang Kala naon emang nih atuh. itu ada kayak aya manusia yang ngelok-ngelokan kepalanya. Sabarin lah. Frustasi itu mah. Ya urang luaskeun ah. Ayo ah. Ayo atuh. Launa. Ayo. Sudah lagi cial dia. Ada bisa tuh. Kan ada labu. Kayak ketahuan nanti kita berabe. Nanti ketahuan. Ada leuh. Yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi, harus Berjemur, matahari. Woi, kamu lagi apa? Woi, kamu lagi apa? Woi, kamu lagi apa? Woi, kamu lagi apa? Atur nuhun kasadayana anu tos nonton video ieu. Cukup sakitu heula nya, lanjut di episode selanjutnya. Tong hilap di subscribe sareng dipencet tombol loncengna. Ameh teu katinggalin video selanjutnya. Di like, di komen, sareng di share. Hatur nuhun, sampurasun.